Ya juju menang. Li jaujin kasalaki lawan ayat riba nengali si jauj jojo tahu kabojone si jauj alat tariki di jinati kana ninggalkan pepaes bahwa ari jauj eta yuriduha anu ngarepkeun si jauj ka jaujat bari ari si jauj eta yuriduha maksud jauj ka jaujat. Watar kuli jabati jeung ningal nyubadanan ila pirosi kana amparan naranjang waya dibaha jeung neungeul jauj ka jaujat ala uruji kana kaluar min manjiri ti imah bigorinihi teu aya idin salaki wala dorbiha jeung kananggeulna jaujat sal waladu budak alira yakinu can boga akal tinggal bukaihin nalika cerikna si walad wala satamil ajnabi jeung atawa ngamusuh kabatut wala tamziki sabi jauji jeung kana nyoe-nyoe baju salakina waduliyati jeung nyabutan jangot jauj salaki pakola jeung ucapan si jaujat lahu ka jauj jeung ngucapkeun si jaujat ka jauj istri ka salaki bojo ka salaki ya himaru he himar ya balihe jombelat paman paisata majeng lamun ngamusuh jauh juga jaujat kebalik sama kawan sama eta wal kapsi wajiha jeung ngabukakeun larayan si jaujat li geuring marina kalian mahram malapatkeun rusun wata kalama tawa ngobrol si jaujat ma'ajami sarta nusejen hatta kalama tawa nyarita atau ngobrol si jaujat ma'al jauji sarta salaki liyasma'a supaya nguping saha al ajnabi nusejen sautakan suara eta jaujat au aqtaha tamere ka jaujat min baitihi fi mahna jauj balam tajri bari teu berjalan awan adat adat bitohi kamera nanti si jauj wala imtinaiha imtina dia mah jika bubungahana jaujat minal wasitina nepungkeun setelah itu tapi dorbiha jeung neungeulna ka jaujat ala tarki sholati kana tinggal salat kaulani dua kaul asahuma li sohe lau kaita jauj nan berbuhan neungeulna jaujat padalika kana kaul idalam tapali wa tigabi amri kalawan perkara ieu faidatun hiji faedah anu meunang kasalakina neungeul ka pamajikan nalika tinggal pepaesan tina pamajikan teh teu daek ngeulis ngagelis pikeun menyemangati salakina sarwa-sarwa wagruig make kutang geus sonai kali nanti dan rek sabeula bakal sepegat sepotong make samping jangkung
bari di gelung jucung sungut muncung nyungcung pokoknya pikir sepuluh lah menang ternyata sudah tadi warah di babu tapi garing barihin kadal pangwarah tapi lain kudunya kurmana ngungkul wawa bari salakina teh ngamaksud ka pamajikan boga kahayang penting teh meureun kita make seunit pendidikan daun sidau partisipat up demi up semprot baju supaya seunit melending ya mah boro-boro setek ka kamar bau hangser mah ya boro semangat atuh geus kada ieu ge lempes deui boga maksud salakina kaeta bojo teh bojona teh tidak memberikan kesemangatan apalagi beuki ngajelang eta ngaleos menang tadi wara babu denger kebenaranna aya aturan teu kudu habok ulah kana beungeut jeung urang tak bareuh wa tarwijabati ila pirosi jeung ningalkeun nyumbadangkeun amparan nya sakitu sare kela tungtungna salaki geus kerek pamajikan sana supene ngajak hayang kerek seungah teh nimbonan antara seungah ngaladenan eta kurang ajar berarti malaman we alus mah kurang ajar teh lah ngajak asa serah penting gitu teh kitu ge parang ngarti we dan jigana teh meureunya dari istri mah tara aya boro-boro pemerintah mengajak nawaran oke kadang-kadang jalan boleh ngajak nawarkan erek mau lainnya jalan boleh mobil juga nunggu semua tengah asa ditanya gitu ngan pada asal itu aja gitu nya ngirintil amun musapan sanggiriwil gitu seringan begitu hebat daripada tol kalah nangkuban rapet penurajang wah gacak-cak rapat kena tembok turun cokot nggak segitu babukan aja jebreden wah dibahas jeung neungeul tanya salakina ka pamajikan teh karena keluar timah tanpa izin tadi balas keluar timah deh luas leos jadi ngaluis sebenarnya tadi balas luas leos tadi balas keluar timah tanpa bebeja lalu saya kita kadarnya ada kemana teh kamana ini mana kemana ya pemajikan pada bojo terus setik awal timah teh tapi kade teh dua alternatif itu naganya apakah luas timah teh karena kekurangan ekonomi dan fasilitas apakah memang awalnya naturali itu kurang di tengah dulu apakah memang diberi pengertian dan tidak dikasih tunjangan ke bojo ke salakina jauh banyak alternatif itu banyak alternatif jadi walawaka menindak langsung kena menang di tengah abang tengah lah tapi kurang dirinya panela jeung di pikiran heula apakah saya yang kurang bijaksana dan apakah saya yang tidak memberikan fasilitas untuk betah mehan lima mun si betah teh mah atau memang di mana naon sehingga terbalas ka warung terbalas ka balang siar nu jelas mah di imahna urang naon terus keluar
Kang ngisi-ngisi tempat pengisingan ya keluar bener. Ya di kamar itu modal. Begitu beratnya. Ya kita bisa langsung nindak itu tapi sabaraha faktor anu tak menimbulkan terbalas keluar gitu. Di mana keluar wae jangan menyalahi pemajikan. Kurang orang salah kacidana mah. Tidak memberikan fasilitas supaya dia bertahan dari hikmah di kumplitan WC di imah dahara di pinuhan segala rupa ayah awet teh ngeunah orang ya jimprek rek nah cenah kudu keluar cicing anggur ngeunah dahar karing asakan lah kitu nya barang-barang segala rupa ayah bikin kebetahan di imah gitu horeng teh. Tapi kecuali aya bakat curaling mah nya tah anggarnya. Saya dijumpa itu ini tetap bae yang keluar. Betah. Tapi kaya tanya heula. Nya sing keluar aya jin nu hijau imahna. Jadi aya deui nya tah. Itu ibaratnya. Atau pemerintah jalma teh membuka-buka orat, membuka rarayna kalian mahram hartina nemong-nemong kagelisan lah gitu cekasana. Nemong kagelisan nemong orat kageur mahram. Nah itu ge termasuk curali. Ata nyarita serta nu ngobrol jeung batur saperti ngobrol jeung nu sejen teh baik jeung lalaki sejen atau jeung wanita deui anu dipikirakeun ngumbar fitnahnya atawa nyarita teh si memajikan teh serta salakina cowong katanya supaya ngadengeun tetangga torik suara tarikeun eta kan termasuk goreng ada akhirnya rahasia nu keur bagi sakina teh ya kadengen ku tak batu bakal ngahaca da eta mah anu meureun getor ngomong tarik pokoknya ditakeun kehalusan bukan gorengan walaupun salakina teh cowong supaya kada ngaliwat ataku tetangga kumaha kitu nyaritakeun kehalusan atawa keaburan naon lah kitu nya tak gorengan terutama deui itu mah curali teresep kaawet curali kalakuan ngan pulang paling hayang teh kalang kuriling kawajar mah anu teu eling gitu aja telumrah awe di kampung tembong susu tadi kudung kana di samping jangkung kasalaki tata lapung membalik ti panyabaan salaki teu babawaan kasalaki kalah kanyarekan kalakuan kawas nu edan tekaop salaki ripuh sakadar teu boga suluh amek pengelhan teu puguh nyarita kawas ka musuh gitu kan ada begitu jeung marean deui eta pamajikan teh ti mana teh ku perkara nu teu adat barang-barang teh jeung bubungahan anu kelebihan dina bubungahan silaturahmina tanaon wae bubungahan jeung ninggalkeun salat
tapi dah neungeulna nyinggalkeun salat mah dua kaol. Dua kaol teh sakaol mah alus neungeulna teh. Sakaol mah alus teu neungeul. Sok carita we. Tai neungeulna ayeuna ka pamajikan akibat salat mah dua kaol anu soha antara jeung teu neungeul. Alus teh diteungeul papatahan we baka pengajian ajenganna kontak urang kan terangkan salat kitu ngajak pamajikan kitu ajak ke pengajian kiaina terangkan salat anu kali supaya beto gitu carana kitu make teori daripada teungeul sampai sing alis teungeul kurang orang pamajikan teh baru temen ini teh stres sebenarnya ka teungeul padahal neungeul ge lain neungeul berarti mahala teu pupuh eta mah neungeul pangwarah supaya ningkatkeun kadek salat deui ku salaki mah boro-boro kitu nya kudu polotol kana rentena akibat ku pagaliwat tating teh meureun kurang wibawa istilahna tapi lamun aya lalaki cenah salaki sieun pamajikan teh idola kasakita kana sieun dia gagal dan menjadi suami tapi kudu idola sih jadi idola isin turun tetek karena menidolakan pas ka guru we pan lamun sieun mah cenah ku guru atawa murid nurut teh ku sieun ke guru itu guru yang gagal tapi kuduna nurut ka guru teh kudu mengidolakan katola sabab gitu. Walau kan kewajiban naus kalau banyak tingkah. Ayat sanu tersekalakuannya bagi penting. Ayat labut terkesi perdili rijai laki. Ayat sok berwasiat di serojul. Imro'atahu ka awan serojul. Ayat amurwat terkesi mareta serojul ka eta imro'ah. Wain kurwan jeung nutur mituturan. Serojul ka imro'ah. Wastati bujung ulasan serujul ka imro'ah biha ka imro'ah wapi hadis rahimallahu rajulan rahimah geus mikaulah sapa Allah taala rajulan ka jalaki kalangan nikaya si rajul ya ahlah hai kakasih kami salatakum kana salat yang kabeh kudu salat yang kabeh siamakum puasanya kabeh zakatakum masakinakum ya tamakum jironakum la'allahu yajma'akum mahum fil jannah ya ahlah hei kakasih kamu ieu teh ngabuahan salatakum kudu salat yang kabeh genta salat takum salat yang kabeh puasa yang kabeh ataupun salatukum siamukum zakatukum sia ari puasa yang kabeh ai salat yang kabeh tapi itu make harap atapnya cuma kayak wasyamukum buang andi salat yang kabeh puasa yang kabeh zakat yang kabeh masakinakum kan miskin anjeun yatamakum yang kayatim anjeun jironakum yang katelangan yang kabeh la Allah temenan saha Allah taala yajma'akum ngumpulkeun Allah kana kabeh mau sarta kabeh fil jannati di surga Sukanis. Wayan piko urang apakakeun si rajul alekasi imro'ah ala qaddi wasihi kana sakira-kira kajembar si rajul ayat qaddihi tegese kakuatan si rajul wa kuati tegesa kekuatan serujul
Wastamala jeung kudu menanggung sirajul kasih imro'ah tidak ada tahu kadarnya sih, tidak ada tahu karena kebiasaan si imro'ah kata sirajul basbira sugaran ayusbira surahna sabar sirajul ala idaiha karena adatnya si imro'ah. Kanyakan ku anjeun sakal wajeng tingkah penting atapi kudu diperdih. Ke lalaki teh tegas diperdih nya ke lalaki dikudukeun penting sapalih nama wajib sapalih nama sunat penting. Ayo sok kudu wasiat ngawasiatannya salah kita ke pemajikan marentah majikan penituturan hatra pemikaulas jadi kudu nama pemajikan salah ke pemajikan teh mituturan mabatahan tapi dah pada akhirnya malah pentingnya kelupatan itu kadang-kadang buah hayang-hayangnya gitunya ya. Jadi ya gitu tidak mendidolakan nu alus lisan tingkah lah dari lisan makulisan langsung ya. SMS tulisan halim lisan tingkah orang sing alus buktikan kasaran orang kehalusan orangnya nah kan urutan pendidikan lain terus gitu saya tadi gitu di lalaki itu dinya harus tanggung jawab sakarupana lain ukur aina sebatas maraban jeung imahan mun istilah cek panain teh mah nanya ka lalakinya jang niat teknika kantenan mau pati-pati kitu rek eta mah tanang hajanya au pigawe naik belum mana sebenarnya apa geus niat mah nya jeung kitu niat tengah jam dari nikah nyata balik ke penggawa sampai dah aja ya namanya teori supaya kuat yang memang uji mental aku deh muat karena tujuan anak halus itu tos karena kewajiban harus ditaati harus dicumpuran kewajiban salah kita nyata mutingan sedang imahan kepadanya ngabajuan makean maraban itu bukan bersiapnya siap itu hak awewe kewajiban salaki kewajiban awewe nyata kedutaan ke salaki selagi perintah salaki temeng pertinatun agama itu hak lelaki dicumpunan ku kataatan majikan tetap dirinya dinadarna nama besok modernnya ngani nyata kewajiban lelaki gitu lain ukur sebatas maraban ukul sandang pangan tapi napakah batin teh nyata memberi ilmu-ilmu atau nabi segala perkara anu nyangkut karena ruh terlebih karena batin dan rohani napakah dohir maus karuhannya barangnya sandang pangan tepapan tapi napakah batin mah urusan ibadah ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apalah karena benar-benar tauhid ke Allah, marifat ke Allah terus kurang kepatahan. Saya sekantan panten. Ni kawalasna salaki ka pemajikan deui sumber-sumber. Wabilasin hadis watara topu jeung rubi kawalas dikadede eta rajul bihaka imro'ah sareng ka pamajikan intina mah bayadar bi ayadaroha bayadariha
surahna meruhkeun eta nepi mere pengertian saya kemajikan itu dapat dimarupi karena kehalusan. Painauna saya neta ibroa na kesetul akli kurang akal, wanita kurang agama. Sak bageran saka pemajikan tanya mere nyaho teh dengan cara yang bagus gitu, membatahan teh dengan ma'ruf atau hebat carana kumaha lah gitu. Sabab naon pange kudu hayang dibere ka nyaho dibere pengertian anu hebat sabab awe mana kesetul akli kurang akal jeung kurang agama. Eta kewajiban salah kita nu sebatas mere sandang pangan papan tapi masalah nampak batin anu nyangkut kana rohani. Wa fi hadisin hadis laula anallaha satrul mar'ati bil haya'i lakanat latasawi kapan min turobi. Ceukina hadis laula anallaha lamun henteu sanyana Allah satrul mar'ati bil haya'i nutupan kawe kana kaerana pasti ka aya net awewe teh lata sawiya teu papak awe kapan kacukupan tidak mungkin artinya moal mehi kacukupan tidak mungkin. Betak lamun ayeuna awewe ku Allah teu dibere atau tidak diberi kaera gitu ya, tidak ditutupan tina kaera, tidak diberi kaera, waduh geus bahaya, leuwih tina laki pasti bakal loba anu ngaranna masalah kitu merkosa we ka lalaki. Terus kalau diberi gede kaera, aduh jadi awe teh lemah sehingga apa kurang akal jeung kurang agama. Batak sawatna mah salapan anu kaerana gede kaera, kayak laki kurang kaera soalnya hiji, juga gede lakinya. Akal macam bahasa ini. Ayam akal hiji, soalnya salapan. Kayak laki akal salapan soalnya hiji itu. Akhirnya awe lemah. Sajeng gede oge kayak ketek kungkul gede kaera gitu. Akal tangan sehiji, nasi gitu wastakbilaha jeung kudu ngamakeun si jaujat sabila ini kana kalusa kana perjalanan halus betang sok amahkeun inikeun ka pengajian atau bawa kurang teu kebawa inikeun sok supaya kadidik tah ku ilmu agama ai kira-kira urang teu mampu mah ngaburukan agamana inikeun nya ka pengajian kita kurang teh sok bahanan yang sarupana yang kain sayang dengan kuantena supaya tambah semangat. Da kurang ge wajib menjadi tukang ieu anggar ya. Kadang-kadang kurang asup da akibat teuting teh apa. Teu beda kawas kolot ka anak. Momotan ngaji kurang repot kanak mah aya baru suka nyerep. Asal saya kalau tuh nyerap asal anak-anak secara mata langsung kadang-kadang dah kudu keting teh akrab tak pentingna mas santri kudu angang imah teh di antara keberkahan teh itu tapi lamun imah mah anggarnya kurang semangatnya kurang kode kalau udah deket ke kolat teh kapan dia mungkin jeung tetangga geus akrab teh akhirnya kan kita wani dan kadang-kadang teh asa kaburu kurang berkah. Tapi angan mah timah pan orang teh beda. Turut najeng nepantena oge kitu tah. Ai mah ngalom terima pan. Ari ngare dia pan orang mana nya terima mah pan perlu. Doang pan tekun.
nya pantas lamun di lingkungan kurang di bawah teh mah udah keteuing ku akrab. Aya karangan deket teh mana wani urang ngomong dari keteng sedikit. Tak sagar poe sistem deket mah nya kita lah. Di kemana kita meraya palu teh kurang bagus. Qala Saromli qala ngalika sapa Romli Saromli. Fil umratil ribhi dina umratil ribhi la salahu berbuha ala tarki shalah. Saya Romli nek kita umratil ribhi cenah teu kudu lauk laki berbuha ning awe ala tarki shalah kana tinggal salat. Ai balayak tasiru balik ta ngaringkeuskeun we salah kita ala amri kana perintah. Ceuk Syekh Romli mah nya teu kudu cenah sebelumnya. Nyeungeul teh mending keneh bere papatah wae cenah. Mun teu daek salat teh nya aduh aya teh salat da kewajiban ya Allah. Beragama da pun teu berat ai anjeun dia bujuk kuring teu daek salat mah. Ai cek awena bapana heula sing getol make tara salat. Eta geus kitu. Nitoh ke kamu mana tara salat. Geus lagi riweuh. Gitu mentak paling hebat mah si getol ora. Bapana nya euy. Moc getol, sagetol duha getol, tahajud getol. Eta pamajikan teh kan aduh desa kayak gitu teuing. Tadi ajak teh pasti era. Tapi kitu urang kalau ka pamajikan teh salat malahan mah. Barek subuh ge ditajongan pamajikan teh subuh. Boro-boro dita ka pamajikan ngadenge. Manehna ditajongan ka pamajikan rek subuh teh atanapi digeuingkeun. Makanya kapan pamajikan teh kudu teh barokah ka salakitna. Dungakeun suruh panakeun sing saleh. Teh boro-boro bisa kalau sadar kumaha aya kita salat salakina nya. Atau bisa pamajikan menyindiran ka salakina supaya salakina. Bapak dungakeun doa, dungakeun kudu sing saleh sing daek salat, kudu teh dungakeun teh jampe cai. Kudu bogohna teh. Paing terus salat. Dia lamun kitu dibalikeun ruas. Getol salat kitu mah. Geus getol salat kieu mana kana teh ngenta. Duh aja ke mana cenah. Gara kitu. Teh cek macing teh, we mah aja mah daek salat aing masuk ge salat. Gitu ya. Ajak saya Romli mah kitu. Lasalau dorbuhara tarki sholati ay bal yaktasiru al amri. Teu kudu neungeul. Geus centirikeuskeun. Kenapa patah bare perintah wae sok papatahan rasul. Mun teh mah kitu jaman mah sejarahnya kudu ditunya. Kama seperti perkara dari perkara sewatiasa teh. Wahyu alimah jeung kudu ngurukan ieu saraki ka pamajikan makana perkara tahta junubutuh ieu bojo ilai kana perkara pilina agama mina kami taharati tina hukum-hukum borot bersih kal gusri seperti hukum adus seperti adus min hari tina haid wal jinabah jeung tina junub kawakal urusan teu wudua tami jeung tayamum wala di jeung haid amin kulima tegasna tina saban-saban perkara tara kulo saban perkara bi kana ieu dini bi kana dini perkara agama nu pantali kana bersih paladila ila budak maka anu teu menang teu min irsaini saitina nuduhkeun ka awewe ilahi kana eta din bilahi dina hen bi bayani salatinya bayani salati kana mertelakeun salat alati takdiha anu matak jumponan ya imro'ah kana salat. Paina sana imro'ah mahman kotoan samangsa sepugat non dama ketina imro'ah kubaila maghribi saetika maghrib bimik dari rokaatin sakira-kira salakateun etapa alaihat wajib kata sawe kodo duhri wal asri ngodoan duh lohor jeung asar. Waidan kota di mana pegat ya getih idam
ubara subuh sadik dikana subuh bibik daerah katin sakira-kira sarokatin subuh paling maka wajib kawewe naon kodo maghrib wali sajang kodo isya wadari kaul eta kaul mulai perkara yu yaro mana aku lumas dari perkara yuri anu ngaraksa sani sawa wewe kada kita pilih ini kita biya wali ibadah tempirang ibadah ay parduat seber ibadah pasuna jasuna ibadah min sati tu serati dina salat aja kene Jakarta sama yang puasa wajib mengaji pain kana lamun kayaan sarojul laki eta ko imanantung ditalimi imam kalawan bita linihan bita linihan kalawan awe huruhna kasih wadon burukan kasih wadon palesa maka taya lah kasih wadon asewe lalu huruf keluar isu ilil ulama karena pertanyaan para ulama wain kosro sajan cebol sedang nabi ringkas dan ilmu rujuli ilmu laki walakin apa tetapi jadi ganti si rujul anak tewe isu ali ina mentakna yang tahnyarna pabar maka ngabejaan kaya tawe bijawabil mukti ina jawaban anu merepit fatwa kalau santaya lah kesewe namun keluar pai nabi aku namun kebuktian si rujul dalika karena tak itu palama pala hafal terkait si awewe namun keluar isu ali karek kita tanya bal aleha balik terkait cewek naon dari katina ngaji itu tertanya teh waya sinjeng dosa sarojul lalaki bimania kanyegana ka cewek wa mamat alamat samang-samangsa ngaji atau mainnya hok burukan banyak Muhammad Ta'ala tunang ngaji sebagai maka perkara mina parodite mina pardu air atau kesewe lah pada samaka tak aja lagi sewe naon antaru jakalu sewe majlis salibi kalau ilmu ila biridoh ali bersalaki kalau Allah Ta'ala suratil tahrim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro ya ayyuhalladzina amanu heleng jawajun iman ay akol tegese netepkeun anjeun kalu bil iman ka iman ku barasan kabeh angkusakum kana kabeh walikum jeung ahli kabeh ay minisai wal auladi wa kullu man yadul kulu min hadal ismi ay min setres dewe wal auladi pirang anak wa kullu man samanjama ya min asus jama min hadal ismi tina ngaran naron eta naron tina sen aduh banyak cek saatya kudu ngurukan salaki ka pemajikan teh karena perlu butuhan pemajikan tina perkara agama tina bab suci seperti adus nya bab adus bab head bab adus bab head adus tina head maksudna sabab moal apaleun cara-cara ayeuna adusna pamajikan lamun teu pernah ngaji ai kitu mah nya pamajikan teu ngaji jong jangan ngaji ieu tinggal neng apa bab adus murun tak minimal urangnya nang pamajikan teh geus pernah ngaji kumaha di pesantren
Anu tengah ngaji pisan mah aduh berat ku urang nah. Leung basa lamun kena bakal kakuasai dipaten kurang. Aing kena kalah ngalawan mah berat ku urang. Tah di pasan teh sugan. Sanes ngabangan keur nyengklakeun pokona pesantren. Tinggal gitu. Berapa teh kayak gitu acan. Pemana, tapi dah tak kuliah kayak gitu, anggar pertama. Amin di mananya, nges perang pesantren. Gitu pak. Tidak ada ustaz yang bab junub nanya, masalah junub adus. Tidak ada istilah junub, istilah adus ada. Seperti wudu jeung tayamum apa? Make guru apa tapi wudu jeung tayamum nyamoreun. Da wudu mah ku cair, tayamum mah ku tanu. Ai wudu mah kapan syaratnya beda jeung rukun ge jeung tayamum. Wudu mah kapan mitina niat teh terus moal beungeut bareng jeung niat. Ai tayamum mah moal bukeun tanu, langsung beungeut beda Pak. Jeung di anggotana ge teh mah dua leungeun anu keur tangan ukur jeung ranjang tangan. Tapi wudu mah pan sampai nu hanteu usap sirah. Lamun diakur jeung wudu tayamum bener. Jadi itu mata perbedaan kudu dikanyaokeun. Anu ngaji mah perang ngaji aya kan itu cara paling. Wala jeung head tegas tina saban perkara anu cumantel di perkara kana head. Henteu menang teu tina nganyaokeun mere nuruhkeun atawa mere nyaho awe eta perkara. Teu masalah head. Karena mereka salat nu cumantel. Orang terlepas. Paru-paru salatnya, waktu neta pegat ayat getih, waktu pegat sawit getih saeutik deui kan maghrib dikirakeun sarakaat maghrib, maka wajib ngodoana teh lohor di asar gitu dah. Eta gitu kadang-kadang seperti tembus. Geus teh pegat, sekolah teh ukur maghrib bungkul jeung lohor ayeuna maghrib bungkul naon asar bungkul jeung lohor berarti double. Sabeta asar jeung lohor teh asup jama. Eta geus saeutik ka maghrib saat sakira salakateun hartina sabuat adus oge jeung wudu beak waktu asar teh. Kok kadang maghrib keur adus keneh. Dan pegatan tuan si asarnya setinggi ke maghrib. Aduh saya terus garing di rampat teh main nanti berapa tuh ulah nih tak boleh mengerapak kok bahaya. Tapi di rampak ke garing dah karasa iya berenya kue merapat tawa yang sekarang seorang berapa kalau bisa ngerasakan dah lelaki terakhirnya kalau tenung bisa ngerasakan bukan rasa cek mana nges garing dari ke maghrib dari adus ai barang derte adus koda malu-malu sendila masuk biasa itu bari urang kasok usap geus menitnya we baru ini awe bedanya ada awe kan ge sarupa ke sok sebuah lila teh rek iritan teh setengah jam apa lila dohayu dipulas dijempul pipi sampai kawas yang awar mah lupa karena laki menjahit kita teh kalau kadang-kadang pakai baju teh kerwok beri lempang tungtungna kancing salah jinjat kita pas saman pak bener saya kancing apa beri aduh kita sedih hajab dah lumpat kancing ke pipi nanti kan beri lumpat rusuh sinta ke bagian paras madang aduh menurut kena ini kapan jas ke sampai na jungjat sabula berikan ku batu pak itu sampai jung sabula oh itu kebujang, nah repot gitu lah, repot aing beri lumpat pakai jasa, ya ilah kita laki mah di sana bari lumpat, nanti kali itu jeget tidak gor tuh teh irit ke pasamuan, dan tikarijat tabongan makai sampai nangtung temuan aku berdiu, kita laki banyak sebuah rusuh tuh punggu, kalau celana beri nangtung atau tikari bereda bersiran ditolong jauh dari karijat kerja celana tungtung teh irit, ya nanti irit tidak gor ulah mencenongnya nah makan sana bernantung rusuh teh kabar rusuh teh tapi istri nyantai nih gura tuh mau beri salah ke kiki kakak sabelah putina berdua saya di tempatnya
Tidak sebelah ke, yang sebelah ke masa mohon bibi, sebelah di pick up sebelah hantu, mau tergonjol masa ambil saja. Aduh, setengah jam. Tak gitunya, mani lila deh kapan. Tungtung nama maghrib manten. Hau maghrib cai kene, pantai kaburu tah, sholat asar. Adus tehnya, harus di maghrib tak boleh. Kumanta eta wajib modoan asar jeung lohor gitu. Ada satu lagi. Dijaga bejana eta di mana sedik deui ka magrib saat getih dan adus. Sabuat adus teh kabur asar, da beak waktu adus. Monya pada brus, pada adus kudu bener apa nya? Geus sapuratina kudu. Tah maka wajib kodok salat nate asar jeung lohor gitu. Sabab saat getih waktu asar nanana. Lawan pegat ketina satik deui karena subuh mananya tah ieu aing teh udang suk-suk teh mentang saya tahrim teh budak moreca adi rampa gaduhan teh aduh mesat euy biar mana teh duka ting ti sore wa sater ti sore geus kantung hitung aya sore mah ujung katanya hari tahu sek subuh aya barang di rampa teh garing saat tah eta teh nya mun kana kitu teh wajib ayeuna qodona teh isa jeung magrib teh sambuat alus oge subuh mah teh mun kaburu mah sabuat alus isa nya saheula padahal magrib bungkul qodona teh magrib bungkul teh jeung asar aya mah pona teh mah jawaban waktu wajib qodona sadaya magrib kaenan isa jeung magrib kitu katang kual nantenya wajib urang teh deui nyata kana ibadah salakina teh nya kata ibadah paruna ibadah sunat ibadah tina salat zakat puasa mung haji kade sih kudu pepatahan lamun kayan salah lalakina teh pamunanya nyaho gitu pae namanya talamu lamun nyaho bisa ngawurkeun ka pajikan eta nyaho mah pale salah al-rujuk. Teu bisa lah jika keluarkeun tatanya ka ulama gitu. Mun teu bisa mah. Mun bisa pematahan we teu bisa nitah wae ka kiai nitkeun. Kang wae nae baca teu bisa naon coba ibadah pematahan. Tah bere sa ulama teh kitu kieu teh wang rokona jeung wang teu kieu mah wala akas pangka kiai mun sagala litah bakal minta asa grup itu ini ai bae teu hayang wala ang becik mun ieu tak pantas majikan teu barokah ge dipatahan dah ada terabarang bere ka kiai teh sing hidang teh pamajikan ngadepul nyari ka kiai-kiai keun ka pepatahan kawan wajib hanana ai uang wakilna Allah aduh perhatikeun ya teh lain beuteung wayang beuteung jelema tapi kayak malah hayangan malah ngarap da kewajiban tapi kan orang yang harus punya toleransi mun kuing mah di pepatah majikan ngabangka ngalawan itu mah hante nurut teh ka imah heueuh jadi hebat teh jadi eksal sakitu ini oh bener ya hebat itu teh kapan kudu bersyukur kalau bersyukur kana mere hidayah jeung taufikna nu ngresakaneuna urang syukuran ka kiaina beres sok tah pamajikan we sekali ngaji teh perubahan agak berkait perubahan mana penting pada sekolah digawekeun soknya 100.000 di amplop setiap ngaji sami 4 kali 400.000 saeutik sebetulnya saeutik teh cek bahasa henteu saperak-perak acan ukur kencreng 1.000 perak dikumpulkeun nu ngaji teh kudu 5.000 pira 5.000 dalam kajengan kamu berjeng hantu mana jawab kos, tapi kajian mana aja namanya, mau mantau mah orang berhidup di balik itu, wah ya, jangan ngaji rutinan ingin taburu, mau dia propoge terapati dipicot, akhirnya terima ya, namanya, jangan terima, nggak perempuan, ayam mau, tapi lah mau diberi, diterima. Jangan menolak yang mengasih, tapi jangan yang dikasih. Diberi tong ditolak,
tapi ulah hayang dibere da toma jadi dibere hayang dibere ku jelemanya ku Allah wae tapi angger ti jelema pan teh ya lewat jelema nu mere ka urang ieu kumaha wae ngan tong nya tadi dibere ku jelema langsung itu mesti itu iraha itu mereka aing ulah nu teu nyoba wah siapa we oleh ada teh yang dibere ulah tapi datangnya berkah mah mere sabor-bor saeutik loba ge tarima. Jadi jangan menolak kepada orang yang mengasih tapi jangan hayang dikasih. Meski itu apa namanya? Itu perkara. Tas sabor sakitu dengan notan surat tahrim ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa alaikum nar. Hei zaman orang iman kudu ngaraksakeun kabeh kali anjeun kana sinara. Harti ngaraksa teh kudu ngaraksa kana sing kuat iman papatahan urang kaimanan kayakeun ka Allah Taala supaya urang ulah nyengsar tina kaimanan ti awe urang atau anak urang atau dulu urang bisa masa kabehna berkaitan talu jeung urang tidak masalah kaimanan minimal muhadharah muhadharah teh nyaeta rasa diboga dina muhadharah rasa diboga rasa di rububiyah ku Allah ai rasa di rububiyah teh nyata rasa di pangeranan rasa di pangeranan rasa di kawasa rasa di piboga rasa di rasa di piboga rasa di kawasa kumadoro papatahan kurang tanya keimanan teh ari iman teh lain ari kada percaya tapi ari iman teh kudu tauhid jeung marifat gitu tah papatahan kurang minimal sok papatahan muhadharah teh nyaeta rasa di rububiyah rasa di pangeranan bijaan bawajukan anak kurang teh rasa di pangeran teh Allah dan nyaman dak kurang teh pangeran Allah semoga rasa teh rasa di pangeran zaman jamal semoga rasa pangerapan berenanan sarupa moal kasana teh da rasa di pangeranan gitu rasa semoga rasa diciptakeun ku Allah uing teh dijadikeun ku Allah piraku kudu ngabangkang kudu nyiptakeun uing kan gitu semoga rasana teh sing teu mancem boga rasa diurus terus ke Allah tanpa urusan Allah kuring moal bisa kieu rasa diatur tanpa diatur ke Allah urang moal bisa kieu dikuasa ku Allah dikuasa ku Allah rasa di boga nu 5 perkara genep ya hiji rasa di rububiyah rasa di pangeranan kadua rasa diciptakeun rasa dijieun boga rasa teh katilu rasa diurus, kapan rasa diatur, kalima rasa dikawasa, kagenep rasa dipiboga. Nu genep eta sing teu macem nah teh pamajikan atrapi anak urang. Tah nya kami ka dimos kitu insyaallah. Ya. Itu kewajiban salaki ka pamajikan teh. Tahap pamajikan di papatahan, di tapakahan lahir batin, lahirna sandang pangan jeung kapan hakikatna kan batin nama diurukan ilmu agama lain rata-rata kan tahu masa batin tersiksa gitu terkekepan lain batin kayak ada dohir rata-rata teh nya kana teh di batin tambah batin masa sudah boleh tidak khawatir salaki nya kemana banyak pak atuh sih teh anehnya buat batinnya buat orang minggu supaya ke pengajian kukuring siapa kabatin boy, kalau kira sakit ente, ya, gimana mau ke apa? Kapan ada apa batin ilmu agama? Nasukan roh, rohani, apa batin, lain batin lain, itu mana dohir, atau mana kenapa batin menasukan buteng, ya kena batin, ini kena buteng batin, lain gitu. Nafkah batin mah nyata ilmu agama anu nyambung jeung rohani. Nafkah batin nafkah itu ketempoh tapi karasa itu kehartin mereka ketinggali gerenceng enak padohir mah karasa belawak nang ngawap dan sambung enak
tapi dalam kabar itu sambil pengertian otak dan hati, dari otak ke hati gitu ya. Asup karena kolbu hujung siru akal gurih jeung otak pemikiran kan aya akal rohani mah eta ku hate diterima jeung ku siru gitu. Orang saya